Sampurasun pamiarsa tepang deui sareng simkuring dina acara Gentra Kahuripan hiji acara paguneman bag-bagan karohanian anu bakal ngaberkahan pamiarsa sadayana. Pamiarsa di alam dunia ieu seueur pisan kabagjaan. Gentra Kahuripan ngeut ayeuna bade ngaguar patali sareng kabagjaan anu sajati. Neng Pani kumaha? Muhun Pak, namun statacana ieu teh tos aya rombongan. Muhun ti Sanggar Mekar Asih anu bade midangkeun kidung pujian. Oh, dina Wanda Calungnya. Muhun. Mangga. Aduh bagja jamuga. Aduh suka umbira. Aduh senang ngehenang hening. Aduh bagja lantaran patepang jeung Gusti Yesus. Aduh bagja jamuga. Aduh suka gumbira. Aduh senang ngahenang hening. Aduh bagja lantaran patepang jeung Gusti Yesus. Bayunan Gusti sawarga bageanana para sedih prihatin tubuh Gusti diliput jong kana bebeneran sifat karunyaan baru bersih hatena najar kasalametan. Pemirsa mugia ngalangkungan kidung pujian ieu urang sadaya ngaraos bagja. Atur nuhun Neng Pani, atur nuhun kasadayana kangge laguna. Urang tepangan we atuh narasumber urang Pak Pur atur nuhun. Sami. Masih keneh teras tiasa ngadeudel ya, sih kurnia Gusti. Amin, puji Gusti. Pak Pur urang bade maguarkeun patali sareng kabagjaan sajati. Muhun mangga. Rupina ti abdi lang ti payun Pak Pur. Mangga. Umumna jalmi upami nyebatkeun bagja teh nya upami kahontal naon nu janten cita-citana diantawisna hayang beunghar jadi beunghar. Hayang ngalungguhan di jabatan kalungguhan gitu tah. Eta jalmi bagja dina soal hal eta. Tapi tangtos kabagjaan sajati nu diulang ku Gusti Yesus ieu benten sareng nu dimaksud eta. Sanes kitu Pak Pur. Tiasa janten jalmi upami kagungan padamelan anjeunna kagungan cita-cita naon anu dipiharep ngawujud tangtos anjeunna ngaraos bagja sanes. Namun kabagjaan eta tiasa janten oge mung sementawis. Non margina sementawis ayeuna tadi disanggemkeun tiasa ngalungguhan hiji jabatan. Boa jabatan eta mung 1 tahun 2 tahun parantos kedah liren deui. Janten panginten mung sementawis sanes. Teu sajati. Ya kumargi ka bagjaan tiasa digolongkeun panginten aya sabaraha rupi. Anu kahiji nyaeta anu henteu langgeng, anu sementawis. Sapertos tadi panginten ayeuna nuju bagja tiasa janten hiji waktos eta hal anu ngabagjakeun anjeunna boh kabeungharan, boh panginten kawentar. Tiasa janten eta oge hiji waktos janten nge basa Indonesia mah surut. Janten nah dina kaayaan sapertos kitu panginten tiasa janten kabagjaanana ngiring ngiring teu aya, ngiring palid panginten tiasa janten. Upami anu nangtoskeun anjeunna bagja jabatanana.
Dina waktos anjeunna teu kapilih deui, teu kaangge deui, panginten leungit oge kabagjaanna teh sementawis. Anu kadua, kabagjaan anu katinggalna bagja. Padahal henteu acan tangtos bagja. Contona anu ngalalakon. Nah, aktor teh, aktris teh, anjeunna kagungan lakon, kagungan peran, jalmi anu bagja. Tapi dina waktos anjeunna rengse, panginten syutingna, dina lebet di kana kahirupan sadidinten anu nyata, benten. Terus ngabuktoskeun yen seueur anu ngalalakon sapertos kitu mung bagja dina waktos ngalalakon. Kunaon make tiasa kumargi anjeunna parantos janten aktor anu tiasa ngajiwaan eta carios. Jadi bagja nyumponan skenario gitu. Leres. Lamun ceuk dina film mah. Leres gitu janten eta mung katinggalna tapi henteu leres-leres bagja dina kahirupan sadidintenna henteu kitu biasa janten seueur carios hal-hal anu sapertos kitu seueur kasaksian malih mah aya oge anu janten kurban kumargi dina kahirupan sadidintenna henteu kitu papalimpang anu katinggalna wijaksana tapi henteu bijaksana anu katinggalna leres-leres bagja tapi henteu bagja malih mah aya anu dugikeun ka nya eta bunuh diri kumargi mayunan kahirupan sadidintenna anjeunna teu sanggem tapi dina peran film sapertos tiasa gitu. Tah anu katilu tangtos aya kabagjaan anu leres-leres bagja sapertos dihaleuangkeun tadi dina haleuang dina lagu tadi kabagjaan utami kumargi tepang sareng Gusti Yesus Kristus. Nah, tepang sareng Gusti Yesus tiasa janten bagja. Kumargi kasingsieunan pedah urang seueur dosa engke hiji waktos kedah nanggal walerkeun di payuneun kursi pangadilan pangeran dijagrageun di payuneun pangadilan Gusti eta anu teu tiasa eta mah disamunikeun sagarupi teu tiasa disamunikeun nembrak sadayana tapi dihampura ku Gusti Yesus Kristus ngalenyepan kaayaan sih kurnia anu luar biasa ieu ngaros bagja ngaros tentrem kumargi anjeunna parantos bebas henteu sieun dina waktosna dipundut sayagi dina waktosna Gusti Yesus sumping deui bade nyumponan janji-janjina kasumpingan anu kadua urang gawe henteu kasingsieunan kumargi urang parantos napi panghampura ti Gusti eta kabagjaan anu sajati tangtos leres pisan sanaos panginten seueur dina kitab Siloka ayat-ayat anu nyarioskeun upami urang bari jeung syukur sanaos tuang henteu mewah oge tetep nikmat. Tapi upami panginten seueur kahariwang, seueur kasingsieunan, tuangeun anu arawis oge kirang nikmat, kirang karaos panginten. Kitu sementawis mohon. Papur, punten janten hayang tumaros pribados papur. Upami kitu, dupi anu dimaksad kabagjaan sajati teh anu mana papur tah? Mohon. Saya tadi kumargi dina anu dihaleuangkeun ku lagu kumargi tepang sareng Gusti Yesus Kristus hartosna panginten Gusti Yesus sumber kabagjaan. Leres. Piwulang Gusti Yesus Kristus oge seueur anu patula patali sareng kabagjaan. Salah sawios di antawisna hayu urang buka dina pasal kalima Injil Matius anu disebat ya anu katelah khutbah di gunung. Tah ieu ngawitan ayat 3 dugikeun ka ayat 10 malih di aya anu ngeceskeun langkung tembih ayat 10 na ku ayat 11 aya 8 kabagjaan. Aya 8 kabagjaan di dieu. Cobi pangaoskeun ayat katilu. Bagja jelema anu ngarasa jiwana miskin sarta ngaharep ngan ka Allah wungkul kerajaan sawarga teu eukeurna. Tah, ieu nu kahiji bagja jalmi anu ngaraos jiwana miskin. Jiwana miskin. Hartosna jiwana miskin hoyong panginten anjeunna wanoh ka Gusti. Kumargi tebih ti Gusti anjeunna teu terang naon-naon. Tebih ti Gusti anjeunna leres-leres laib. Ya gitu. Janten anjeunna miharep ti Gusti saurna umi jalmi anu sapertos kitu karajaan sawarga kangge anjeunna aya dina bagian warga kerajaan surga. Anu kadua
ayat 4. Opat. Bagja jelema anu sedih prihatin ku Allah bakal dilipur. Tah anu ngaraos sedih, prihatin, ayeuna umi ngaraos sedih, tangtos urang oge kadah bagja kumargi dipasihan panginten pangalaman sapertos kitu engke ku Gusti bakal dipasihan panglilipur. Anu Upami sedih sareng bagja mah patukang tongong namanya. Saleresna, saleresna seperti itu. Tapi umpami ngaraos sedih, orang tetap ageng mana, kumargi terang yang Gusti bakal masihan panglilipur, sakedahna bagja. Kumargi orang tos terang pawas, naon anu bakal katampi ke alaman ku urang. Anu katilu ayat 5. Bagja jelema nu rendah hate bakal narima segala anu dijanjikeun ku Allah. Tah saurna anu rendah manah gitu. Ngarendahkeun manah sanes anu nyombongkeun diri, anu ngagulkeun diri, handap asor, terang paos yen jalmi mah boh kumaha ge kawates. Teu sampurna. Seueur watesna jalmi. Da Gusti hungkul anu sampurna. Janten upami urang kagungan manah anu sapertos kitu, urang bobo oge tiberang. Kumargi terang pawas yen Gusti bakal nang tayungan urang. Anu salajengna anu kaopat ayat ka-6. Bagja jelema anu kacidah hayangna kana ngalampahkeun pangersa-pangersa Allah, ku Allah bakal sugemakeun. Kahoyong kangge ngalaksanakeun pangersa Gusti. Ieu kalebet kabagjaan. Kumargi terang pawas yen eta teh lengkah anu leres, lengkah anu tiasa nyumpingkeun kasugema. Jami anu sugema sanaos panginten bumina sederhana. Ngaros bagja. Patos abdi Pak, abdi ge sederhana tapi bagja abdi. Puji Gusti. Buka Bapak ieu mah. Puji Gusti, leres. Tah salajengna cobi ayat anu ka-7. Bagja jelema nu karunyaan ku Allah bakal dipikawelas. Anu kagungan, Welas kadeudeuk, asih. kanyaah, welas asih, eta kalebet jalmi anu bagja. Sanes midamel kaasihna supados katangen. Pamer. Sanes pamer, Aduh, tapi abdi kumargi sok kitu, leres Dilepatnya. leres kagungan kawelas kaasih. Janten dina waktos urang ngabantos, dina waktos urang ningal jalmi panginten bagja nampi bantosan, urang oge ngiring bagja. Tangtos saurna ieu ku Gusti bakal dipiwelas. Salajengna ayat 8. Bagja jelema anu hatena mulus bersih sabab bakal wawuh ka Allah. Tah ieu jalmi anu soleh. Jalmi anu soleh tangtos saurna bagja. Kalebet anu jalmi anu bagja. Ayat 8. Bagja jelema anu resep ngupayakeun karukunan ku Allah bakal diangkeun putra. Karukunan. Sebat RW teh gitu Pak, rukun warga sanes. Saleresna Pak RT kedah ngarukunkeun wargana. Gitu. Jadi itu dimaksa dia langkung utami deui boh kasawae urang nyana karukunan. Kadamaian. Teu aya pacogregan, teu aya kasirik nu ge pacengkadan leres-leres urang ngalaksanakeun mandat ti Gusti nyaeta nyandak warta kadamaian. Karukunan teh gitu. Ayat 10. Bagja jelema anu dikaniaya ku sabab ngalakonan pangersa Allah karajaan sawarga teu eukeurna. Tah ieu anu Dikaniaya tapi kudu bagja Pak. kumargi dikaniaya sanes kumargi anjeunna midamel kalepat. Tapi kumargi anjeunna soleh. Kumargi anjeunna ngalaksanakeun pangersa Gusti. Ieu anu dipedar ku urang dina tepangan anu tipayun. Nyaeta upami urang kumargi soleh lajeng dikaniaya urang kedah bagja. Tapi upami urang midamel kalepat dihukum kedah tobat. Janten ieu perbentenan antara saleh sareng salah. Abdi saleh ieu salah Pak. Gitu. Tah janten ieu hal-hal anu disanggemkeun ku Gusti kabagjaan anu sajati. Kumargi numutkeun dunya, aduh eta mah sanes kitu anu bagja mah anu haok polotot tiasa kagungan kakawasaan sanes anu sauna rendah mana tapi anu ngageungkeun diri ieu leres-leres
piwulang anu radikal dibandingkeun sareng sangkian-sangkian ti jalmi. Gitu beten. Aduh nuhun pisan Bapak. Pak, upami kieu mah atuh leres pisannya ieu teh piulang anu radikal pisan. Leres. Rupina peryogi dilenyepan sarta niat anu kiat atuh Pak. Satuju abdi Pak. Tangtos kumargi upami henteu panginten urang tos kabiasaan numutkeun lumrahna yen anu kabagjaan tadi disanggemkeun ku pamasri kabeungharan, Kawasan, kenikmatan, seperti gitu. Tapi eta seueur oge sementawi salerusna. Upami anu sajati seperti nu dibulangkeun ku Gusti tadi, ieu panginten seueur anu ngemut, wah eta mah mustahil tiasa bagja. Cobi tadi anu disanggemkeun ku Padeni tadi, kumaha bade tiasa bagja saurna upami kurang karunyaan. Kadahna anu bagja mah anu telengas panginten cenah. Gitu. Atanapi panginten kumaha bade disebat bagja upami dikaniaya. Leres pisan. Wah, kumaha dikaniaya bagja. Bagja mah panginten tebih tina musibah. Tebih tina kaayaan jalmi anu jarahat panginten. Tapi tadi sanggamkeun ieu mah sapuntaseun anu lumrah. Leres-leres kedah dilenyepan. Kumargi upami dilenyepan, urang dikaniaya pedah milampah ka hal-hal anu saluyu sareng pangarsa Gusti, ieu bagja. Bagjana sanes dikaniayana, tapi bagjana kumargi urang dikaniaya. Pedah urang midamel kahadean. Janten hal anu sapertos kitu kedah diniatan. Aya karidoan, aya kasugemaan anu leres-leres kumargi urang nyaluyukeun sareng piwulang Gusti. Malih mah Gusti Yesus masihan contoh. Dina kahirupan anjeunna leres-leres jalmi anu sampurna, dugikeun ka musuh-musuhna oge teu tiasa mendakan sagala rupi perkawis anu awon di diri Gusti Yesus Kristus. Tapi tetep dikekeyak kumargi musuh-musuhna atanapi jalmi anu ijid ka Gusti Yesus Kristus pedah sirik. Pedah oge nyangki Gusti Yesus parantos ngamusuhan aranjeuna piwulang-piwulang aranjeuna anu munafik dibuka ku Gusti Yesus Kristus. Tajanten aranjeuna ngaraos digangsir kawenanganna ku Gusti Yesus Kristus. Janten Gusti Yesus dianggap lepat. Padahal secara hukum teu tiasa ngalepatkeun. Dina waktos di jagrakeun di payunan kursi pengadilan sipil dipimpin ku Gubernur Pilatus. Gubernur Pilatus oge ngaraos naon kalepatna cenah. Teu aya kalepatna. Istrina Pilatus dugikeun ka ngemutan ka carogena, kade cenah jeung jalmi ieu. Tadi wengi abdi ngimpen, ngaraos kasiksa ku impenan. Kumaha ieu jalmi nu leres cenah kitu. Tapi tetap Gusti Yesus dikaniaya. Anu sapertos kitu, ya eta kabagjaan. Kumargi dikaniaya mindamel kasolehan. Nah janten ieu leres-leres papalimbang mun tadi disanggemkeun oge yen ieu teh perkawis anu radikal leres. Janten kumargi karadikalan ieu nah urang sayagi nyaluyukeun diri sareng piwulang Gusti Yesus Kristus. Janten teu tiasa mung ulah ilu hungkul. Ieu leres-leres meryogikeun manah anu kiat, niat anu kiat, ngaminkeun piwulang Gusti Yesus Kristus ieu. Upami urang henteu ngalenyepan, henteu aya kasayagian, ieu kamustahilan. Kamustahilan urang tiasa nampi kabagjaan anu sapertos kieu. Tapi upami urang tos ngalenyepan leres-leres kagungan niat anu kiat, tangtos urang bakal nampi kabagjaan ieu. Cobi ngangken ngaraos jiwa urang miskin, nyaketkeun diri ka Gusti, saurna ieu bagja. Anu sanes mungkin micinan waktu cenah. Mending ya lalajo sepak bola. Bari dilajoana garlut di lapangan. Lajeng sapertos anu prihatin saurna. Kumaha anu prihatin tiasa bagja. Nangis balilihan pangitan seseueurna. Tapi saurna bagja kumargi sapuntaseun pangalaman anu eta aya panglilipur ti Gusti.
Kumargi kitu urang terang naon anu bakal dipidamel ku Gusti janten urang bagja. Di sanggemkeun deui oge bagja jalmi anu kacida hayang ngalampahkeun pangersa-pangersa Allah. Saur murang kali nonoman zaman now Zaman now. eta mah atuh zaman baheula gitu zaman kiwari mah kedah radikal anu sanes. Tapi saur Gusti jalmi anu sapertos kitu bakal nampi kasugemaan kumargi naon anu dipilampahna bakal nyugemakeun manahna. Bagja saurna jalma anu hatena mulus bersih. Rugi cenah kitu mah. Satu kebagian wae. Janten urang tiasa wae disisihkeun. Kumargi jujur teuing cenah kitu. Nah, batur tereh beunghar, maneh mah teu beunghar-beunghar da jujur teuing. Janten tapi saur Gusti jalmi anu kitu leres wanoh ka Gusti. Kawanohan ka Gusti sapertos diheuleuangkeun. Eta kabagjakeun. Bagja kumargi tepang sareng Gusti Yesus Kristus saurna teh. Janten ieu leres-leres kedah kagungan niat sareng patekadan anu kiat umi henteu kamustahilan kitu geunan punten papuri teh perkawis piulang tadi anu dalapan kabagjaan janten abdi teh aya hiji patarosan Pak. Nah Pak piulang eta teh henteu ngawagel urang sangkan urang tiasa janten beunghar seueur dunya berana atanapi ngawagel urang janten pamimpin Pak. Sanes kitu Pak. Saleresna tiasa disaluyukeun Gusti henteu ngawagel urang janten beunghar namung kade atos-atos anu langkung utami anu mana. Cobi urang tinggal dina sami Matius kene pasal genep urang awitan aos ayat 18. Di dunia ulah numpuk-numpuk harta banda kersorangan, barang dunia mah bisa ruksak kurinyuh jeung tahiang, atawa beak dibongkar bangsat. Kudu ngumpulkeun teh harta pikeun maneh di sawarga, anu moal dihakan rinyuh, moal tahiangan, moal aya anu ngabangsat, sabab di mana bae ayana harta manehnya di dinya nempelna hate maneh. Janten upami urang beunghar, manah urang nempel kana kabeungharan eta tiasa janten aya tetep aya kahariwang. Tapi upami urang sanes mung beunghar di bumi ieu tapi oge ngempelkeun harta saurna kangge di sawarga, kasolehan, keimanan wanoh sareng Gusti. Tangtos urang bagja di dieu, bagja oge engke. Manah urang di mana langkung utami kedah Gusti. Kumargi upami Gusti anu janten hal utami manah urang aya di Gusti. Janten aya kabagjaan. Ayat 33 sareng 34 cobi. Upayakeun heula diri tunduk kana parentah jeung pangersa Allah, sagala keperluan maraneh mah tangtu kumantenna dipaparin. Jadi ulah salempang kumaha isukan, kasusah mah poe ieu ge loba, ulah ditambah deui ku mikiran poe isuk. Gitu. Janten anu kahiji sanggemkeun. Urang kan seueur kaperyogian, mindamel soson-soson, mekelan diri, umi tiasa panginten 50 tahunan gitu tah, kagungan tabungan teh. Sewios-wios, tapi saur Gusti di dieu, upayakeun heula tunduk kana parentah sareng pangersa Gusti. Kaperyogian urang bakal dicekapan ku Gusti. Manah urang? Anu utami. Kumargi upami urang tebih ti Gusti sanaos lubak libuk teh cantang tos bagja panginten kasingsieunan bangsa ya maling ieu bangsatna yeuh sanaos bumi tos dijagi ku satpam angger we panginten setrum Pak aya nu setrum ieu kasetrum tapi bobo berarti acan tentrem kumargi seueur ku kahariwang teh kumargi kitu saur Gusti ulah salempang kumaha engke cenah kumaha isukan gitu
Ya, memangna orang ku kahariwang tiasa manjangan Yuswa. Itu malah Mahal tiasa manjangan mondokan mah tiasa emutan. gitu. Kahariwang teh tiasa dimisilkeun sapertos upami tihang mah aya tihang anu kangge ngiatkeun wangunan. Eta ieu kahariwang teh nya eta rinyuh. Oh rinyuhna. Rinyuh janten ku rinyuh sanaos alit rinyuh teh. Tihang sakitu ageung. Tapi lami ku lami mah angger we tah. Rinyuh teh rayap teh anya, Pak. Ya, rinyuh teh ceuk bahasa Indonesia mah rayap. Iya berarti. Ya gilang rayap. Janten kahariwang teh sapertos rinyuh anu ngaganggu hadirna katentreman kabagjaan anu sajati kumargi kitu saurna ulah hirup dina kahariwang. Kahariwang ulah salempat. Serenkeun ka Gusti yen urang kedah milarian heula hal-hal kumaha anu dipikahoyong ku Gusti anu sanesna bakal dicekapan ku Gusti kitu. Hatur nuhun, Pak. Milari heula harta sawarga gitu neng paninya. Aduh, hatur nuhun palori sadayana. Rupina tina paguneman urang deget ayeuna kurang tiasa dicinekeun nya. Upami anu dimaksud sareng kabagjaan sajati ieu tang tos kabagjaan anu sifatna langgeng. Anu henteu diwates ku Yuswa sareng ku waktos kitu nya. Nah, kabagjaan sajati henteu dumasar kana harta jeung kekayaan. Tapi dumasar sajati nu diwilangkeun ku Gusti Yesus dumasar kana bebeneran pangandika Gusti anu bakal kaalaman kurang sana kabagjaan duikeun ka salamina. Sanos dina kayan sedih tadi, dina kayan diece, diejek, urang tetep bakal ngalaman kabagjaan kumaha dasarna tina sabda pangandika Gusti. Neng Fani cobi dugikeun patarosan ka pamiarsa tina tungtungna ieu kumaha mangga. Aya patarosan kangge pamiarsa nyaeta naon anu dimaksud kabagjaan sajati teh. Tah kitu muhun. Tak kitu pamiarsa paguneman denget ayeuna pamugi janten berkah kangge urang-urang sadayana atau pamugi wargi sadayana tiasa ngalaman kabagjaan anu sajati. Amin. Urang pungkas papur dina doa, mangga urang sami-sami ngadoa. Gusti nu Maha Suci Pangeran nu Maha Kawasa hatur nuhun pisan Gusti ngarancang kangge abdi-abdi sadayana pinampaeun kabagjaan sajati. Tulungan abdi sadayana supados kagungan patekadan keteguhan dina ngalaksanakeun pangajaran pangandika Gusti. Berkahan wargi-wargi nu sami-sami ngabandungan pandangan sareng pangdoa disambat sareng disuhunkeun di lebat asmana Almasih Yesus Kristus. Amin. Amin.